Lamun mah orang ngamimitian jadi konten kreator pasti bakal kapanggih jeung dua jelema. Contohna kieu, hiji anu support ka urang, kadua anu ngaremehkeun urang, tapi urang ulah aneh. Saenggeusna konten-konten urang di-uploadnya, pasti bakal kapanggih jeung dua jelema ieu. Anu support ka urang, contohna kieu, Mang sukses selalunya, Mang sing sehat, Mang lanjutkan berkarya. Eta anu support ka urang. Tapi anu ngaremehkeun ka urang, contohna kieu, ieu anu henteu ngadukung. Nanaonan sia ngonten, nanaonan jadi konten kreator. Emang ngahasilkeun henteu. Mendingan urusan anak di imah daripada main-main eh, konten kreator anu teu jelas. Eta bakal kapanggih saenggeusna urang jadi konten kreator, tapi urang ulah aneh, lanjutkeun wae, urang kudu keukeuh kana pamadegan urang lamun urang hayang berkembang, hayang urang maju nya. Lamun mah kapanggih jeung dua jelema eta, hiji bukti bahwa urang teh geus jadi konten kreator. Sok sing sehat wae ka wargi-wargi mamang ulah eureun ngupload, ulah eureun ngonten, urang tunjukkeun karya-karya urang anu leuwih bagus supaya jelema-jelema anu teu ngadukung urang bakal paham ku sirahna. Sehat selalu ka wargi-wargi mamang nya, suksesnya.